Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing rerencangan sadayana nepangkeun nami abdi Halisa Agnia anu bade maoskeun wartalas dinten ieu. Dinten ieu abdi bade ngawartosan ngeunaan program pemerintah makan bergizi gratis MBG anu lumangsung salila 1 tahun. Program ieu ngabantos pisan ka para siswa di sakola sebab tiasa nampi mamen anu sehat sareng bergizi. Pikeun langkung terang kumaha program makan bergizi gratis di sakola, urang langsung ka reporter anu aya di sakola SMA 11 Garut. Mangga urang simak pertanyaanna. Perkenalkan, nama aku Astrid Febriani Saputri dari 11.5. Bapak mau nanya, Bapak namanya siapa? Bapak Dasep. Bapak Dasep. Naon tujuan utama program makan bergizi gratis di sekolah ieu? Tujuannya untuk bisa makan bergizi gratis untuk siswa gitu. Bisa makan bergizi tapi gratis dari pemerintah gitu. Oke. Yang kedua, saha wae anu kalibat dina palaksanaan program MBG di sekolah ieu? Penjaga sekolah, Wakasek, ya ketuanya Wakasek Padandan gitu, anggotanya penjaga sekolah, TU penjaga sekolah. Iraha program makan bergizi gratis dilaksanakeun Tahun sebenarnya waktu menjabat Prabowo menjabat Prabowo sebagai presiden. di mana tempat nyiapkeun jeung ngabagikeun dahareun MBG? Di panggung SMA 11 di panggung. Kunaon program MBG penting pikeun siswa? Penting kangge supaya makanannya terjamin siswa gitu. Kumaha cara mastikeun kadaharan tetap sehat jeung bergizi? Itu di MBG pantos aya dokter gizina jadi dijamin kesehatan anak gitu. Bapak makasih. Hatur nuhun kana laporan di lapangan. Mugia program makan bergizi gratis tiasa teras dilaksanakeun kalayan lancar sareng masihan mangpaat pikeun para siswa supados langkung sehat, kuat sareng sumanget dina diajar. Kitu warta dinten ieu, hatur nuhun ka parhatosanana abdi Halisa Agnia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.